Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Nu Temen Wekel Bari Sukabungah, dumasar kitab Jabur pasal 120 genep. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kalima anu unggalna kieu. Mugi anu tadina pepelakan bari ceurik tiasa mupu hasilna bari Sukabungah. Para mitra, dina kahirupan ieu urang patut ngangkenkeun yen teu salawasna urang tiasa ngaraoskeun hadirna Allah. Aya mangsa urang ngaraos saolah-olah Allah teu hadir dina hirup urang, khususna dina pergumulan nu karaosna asa nyedek sareng ngagencet. Dina kondisi sapertos kitu, urang oge teras milari sareng mikahoyong jaminan yen di tengahing kasukeran nu kasorang eta urang ginanjar rahmat rahayu ti Allah. Para mitra, kitab Jabur pasal 120 genep janten panungtun urang kanggo nimukeun cecekelan sareng waleran nalika urang ngaraos kagencet sareng ngaraos taya pangharepan. Kitab Jabur pasal 120 genep teh salah sawios kumpulan nyanyian jarah. Jabur ieu mepelingan urang Israel karena pangalaman mangsa kapengker yen sanaos sangsara nanging ngamilik pangharepan. Hal ieu ngebrehkeun yen Sukabungah umat Gusti sanes gumantung ka situasi nu lumangsung dina kahirupan aranjeunna nanging gumantung ka Allah. Allah tos midamel dina kahirupan umatna di mangsa kapengker, di mangsa papait sareng mantena masih teras midamel. Ieu janten jaminan kanggo umatna pikeun ngalakonan kahirupan nu masih lumangsung di mangsa pikahareupeun. Para mitra, umat nu temen wekel sasarengan sareng Allah sanaos nyorang kasusah moal ditilar. Lumampah sareng Allah diibaratkeun ku nu ngagurit Jabur minangka jalmi-jalmi anu tadina pepelakan bari nangis tiasa mupu hasilna bari Sukabungah. Berkah Gusti mang pirang-pirang kanggo setiap jalmi percanten nyaeta kakiatan sareng pamulihan. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna, ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.